warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira 5 tumbak jarak antara Amr jeung tenda Hasan. Amr ngoloyong ngajugjug ka hiji batu sanggeus tepi manehana diuk di dinya bari jeung nimang-nimang cara anu lantip pikeun mergasa lanceuk. Amr ngagerentos jroning ati. Kabeneran baheula aing kungsi diajar ilmu sirap da sabenerna mah kami teu tega lain teu wani aing kudu bito tama patunggalan naon kasebutna cekcok di hareupeun umum antara dulur jeung dulur ari kieu mah sugan leuwih lantip carana. Muga-muga paniatan kaula sing dilancarkeun ieu ilmu sirap pamere ti mama guru ayeuna dipecak kamampuhanana. Cek gerentos hate Amr bari jeung ngangtung manehna ngalengkahkeun sukuna nyelang asup heula ka tendana anu jarakna teu pati jauh ti eta batu. Sanggeus aya di jero tenda brek Amr ngacemprak sila menekung mujasmedi mantengkeun rasa jeung fikir bari jeung kunyam-kunyam mapatkeun jampe pamake metakeun ilmu sirap. Tekung silila hiliwir aya angin tiis anu nebak ka sabudeureun eta patempatan. Lir malam tumeraping api kabeh jalma anu aya di eta lelowak ngadadak harareai kabeh dewasa nandangan katunuh anu kacida banget na. Tekung silila katingali loba jelema anu patulayah sare di mana wae gulerna prajurit jaga sare deket tempat jaga jama-jama anu keur ngariung di hareupeun tenda atawa di jero tenda sare teu bisa incah balilahan ku banget-bangetna rasa katun. Tekung silila Amr ngulisik tina mujasmedina sarta ngoloyong kaluareun tenda bari jeung culang cileung ningali kana kayaan sabudeureun eta patempatan. Bari ngaregamang ngusap kana cangkengna Amr ngagerentos jroning ati. Nyata mati geuning ilmu sirap teh keun ayeuna waktuna hampura Kang. Nabongan akang sorangan dreug maksakeun kahayang teu daek ngadenge kana saran-saran ti jalma sajen anu antukna. Peuting ieu mangrupakeun peuting pamungkas wayahna Kang. Isuk akang geus moal bisa ningali panon poe jalanna ti kuring. Akang kudu perlaya dina peuting ieu. Gerentos hate Amr bari jeung manehna langsung luncat sabaraha kali muru ka tenda Hasan. Samemeh asup Amr noker heula suku nu jaga tenda sabab ngahalangan panto tenda pikeun manehana asup ka jero. Saenggeus aya di jero tenda teu tatapasini deui Amr langsung nyabut pesona sarta diheumbatkeun ditojoskeun kana dada Hasan jeung kana ti korona. Yuk gabres. Tekung si soraan deui da puguh kaayaan keur sare anu kacida tibra getih nyebrot tina ti koro jeung dada Hasan. Amr geus teu sanggup ningali. Saenggeus ngulas ngales pesona kana baju Hasan, Amr langsung ngacengkat mingat ti eta tenda muru ka tenda manehanana. Teu sabaraha kadigayaanana geuning kilancek. Wayahna kilancek hampura sakali deui hampura. Satepina di jero tenda guledag Amr sare tibra pisan. Panjangna waktu peuting anu batak keung ku pangawasa sirap Amr teu kacaritakeun. Kocap isukna isuk-isuk manuk recet di sarada kuda-kuda geus cing hariem jalma-jalma geus hudang sigana pangaruh sirap Amr geus leungit. Di deket tenda Hasan aya nu gogorowokan sing horeng. Patugas anu peuting eta kabagian ngajaga tenda Hasan. Tobat, tulung, ieu Raja Hasan. Tobat. Buria sakur jalma anu aya di eta lolowak paheula-heula lumpat muru ka datangna soa. Pok Amr tumanya kagulang-gulang anu penting eta kabagian tugas ngajaga tenda Hasan. Nah hayang naon paman?
isuk-isuk kana geus gorowokan. Nya ya naon kita cik bejaan ka kami. Oh aya naon cik pok beredakeun. Jika rawas pisan teh 1000 mugi teu janten bendu salaksa mugi teu janten duka. Tuang raka aya naon cik kami. Aya naon cing pok kada omongkeun. Kanjeng Raja Hasan ngantunkeun. Hah? Ngantunkeun kan. Maknya tadi peuting ngobrolkeun anjeun kami. Manya aya geus tinggal wanusan. Nu bener teh paman. Tuh soe mau uningan kalebatan. Harita keneh panasehat kolot jeung Amr jeung sabara-bara urang kepala prajurit asup ningali ka jero tenda Hasan. Barang geus aya di jero breh katingali getih anu geus garing ngabayabah dina amparan tenda sarta aya 2 tatu anu kacida ti kakeungeunana dina dada Hasan jeung dina ti korona doang tapak peso. Aduh kajam tina menang jelema anu nandasa karaja kaula. Nah saha ieu teh cek angga hota panasehat tumanya kabaturan. Kami ge bingung teh. Mangkaning urang ayeuna keur aya di sapengahing perjalanan arek mangka perang kana di deungeun. Paman panasehat cik ayeuna mah urang ngayakeun gempungan heula. Ieu layon keluarkeun ti jero tenda sarta pula syarat sakumaha mistina urang-urang ayeuna urang ngatur lengkah sagancangna ulah nepi ka ieu prajurit pegaliwat teh puku saha den antos sakedap. Harita keneh panasehat raja Cuci ngatur jalma-jalma nu aya di dinya pikeun ngaluarkeun layon Hasan ti jero tenda dipindahkeun kana tandu anu ngajugrug di saluareun tenda. Satu tasna paparentah bring sabara-bara urang pangagung kerajaan ngabring ka tenda Amr anu tepati jauh ti dinya. Sanggeus tepi di jero tenda pok panasehat kolot namimitian cumarita muka eta riungan. Poe ieu magrupakeun poe anu kacida katirna keur urang salarea sabab aya hiji hal anu teu kabayang ti anggana. Raja urang salarea anu dipusti di dama-dama ngemasing pati tumekaning perlaya ku katengasan jalma sejen. Kami ngarasa sedih lantaran raja ngemasing pati lain dina medan peperangan tapi di satengahing perjalanan nurutkeun kabiasaan saupama anu jadi raja tumekaning peraya mangka eta kalungguhan langsung turun ka baraya sahanapeunana anu dina wangti ieu kabeneran di tengah-tengah urang aya Raden Anom Amr tapi samemeh di istrenan urang tanya heula kategaan pati Raden Amr naha sanggup anjeunna dititipan amanah salaku raja di Yaman. Cek panasehat kolot bari ngomongna eureun heula sakedeung teu kungsi heula pok deui manehanna nyambung caritaana. Gen Amr nurutkeun kabiasaan sakumaha anu geus didongengkeun ku Mang Tipayun tadi. Ka ayeuna minangka wawakil ti sararea Mang salaku panasehat raja bade tumaros ka Pangrasaden Amr. Nah kira-kira sangem saupami keamanatan salaku raja panerus Kanjeng Raja Hasan anu dilargunya. Duh paman, ai pamikir kaula mah ulah waka mikiran anu kitu. Ayeuna mah mending urang langsung wae balik deui ka Yaman. Urang kurebkeun layon pun lanceuk di Yaman sarta satu tasna eta kakara urang nginca kana pamilihan ratu di Yaman. Kumaha paman? Jawaban anu kasidau jaksana nyata teu salah pun Mang milih calon raja. Hayu atuh ayeuna urang sakalian beberes pikeun miang mulang ka Yaman. Perang ulah dituluykeun ku sabab masih keneh loba waktu anu sejen pikeun ngajorag kana gideungeun. Saenggeus meunang kaputusan sarupa kitu mah buriak wae gempungan kilat dibubarkeun.
sakabeh anggahota pasukan cih anu ngebongkar tenda anu nyiapkeun kana padati pikeun mulang deui ka negeri Yaman. Urang singketkeun wae ieu carita pasukan geus tepi ka Yaman sarta layon Hasan oge geus dikurebkeun tekung silila. Prak wae Amr diistrenan minangka raja di negeri Yaman. Guaran dina waktos ayeuna urang cekapkeun sakieu heula mugi bae sasieun sabeuneureun sing aya pulunganana khusus kanggo pun emang umum kanggo palawargi anu parantos ngimeutan ieu rekaman di awal dugi ka akhir. Urang teuneun dihandelem hieum tuna dihanyuang siang paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui bobot sapanon carang sapakan ngeda agung cukup lumur jembar hapunten Robbi tu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyan wa rasulah Rabbana atina bidunya hasanah wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.